aya jelema maham ka urang pasti menarik bagi mereka jelema anu resepeun ka urang nu pahameun ka urang ieu ka batur teh menarik bae. Apalagi jelema anu cinta bakalna sesuatu nu dikaluarkeun urang istimewa karasana. Leumpangna istimewa, lakuna istimewa, gerakna istimewa, ibadahna istimewa. Maka mahabbah cinta bakal ngelitkeun antara urang jeung muhib. Pantes kan Rasul jelema mah bakal dijikeun jeung anu dipika cinta. Amin ya Allah ya Rabbal. Termasuk anu dengki sayyuna siapapun mereka nyeuleuna jore bae kulantaran aya dengki dina hatena sayyuna kajeulna jore bae. Maka likulli syahsin nazarat. Setiap jelema mah boga panjeuleuna masing-masing. Jelema teh nyeuleun ka urang teh rupa-rupa moal akur kabeh mah. Maka ulah halimu meakeun waktu ngurusan awak hayang dipikar resep batur biasa bae. Engke nu resepkeun aya nu hewal aya biasa teh mah min sunnatillah. Nu penting mah yakfika ridho Allah kan cukupkeun ridho Allah keur urang geus kasitu bae. Haja uriduna jelema resepna jelema. Lamun mama hayang nyiaran dicinta dipika cinta resep kabeh jelema ka urang seluruh manusia cinta jeung resep ka urang. Moal kapanggih, moal nyampe, moal datang ka kiamat ge moal bisa.